Kasetara perlu ikhtiar deh. Kasetara udah update gitu perlu kasetara. Sewaktu dia perlu seperti ayah ngajian di jam 1 setara. Itu pilih banyak. Jam 7 itu juga jam 8. Biasa. Kapayuna. Setengah pegawai. Masalah ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tudhishu kawaridatun ni'am anil qiyam bi huquqi syuhri. Fa inna dzalika mimma yahutu min wujudi qadri. La tudhishu, jangan risau, jangan risau. La tudhishu ulah ngabingungkeun. Eka kanjeun ulah ngabingungkeun kanjeun. Baheula ulah ngabingungkeun ka sia. Naon ulah ngabingungkeun teh naon? Waridatun ni'am, pirang-pirang nikmat, pirang-pirang anu datang. Lobana nikmat anu datang, ulah ngabingungkeun ka maneh, ngabingungkeun anil qiyam tina ngalakonan. Bihuquqi syukrika kana pirang-pirang hak syukuran anjeun. Ulah sok abdi masih tiasa syukuran. Dipasihan loba-loba tinggi masa. Ayo gitu. Aduh disegala dipasihkeun. Ku Gusti teh nikmat ka abdi masuk sieun teu tiasa syukuran anak. Soalnya begitu lah. Bingung abdi mah syukuran anak. Iya cek ingkang we bingung-bingung. Nah apa lah gitu? Fa inna dzalika karena saestuna bingung mimma eta tetep tina barang yahutu anu ngurangan, yahutu anu nurunkeun emma min wujudi qadrika tina aya na martabat anjeun. Jadi happy Allah mere nikmat sing gurudul loba ulah sok bingung kumaha ngalakonan syukurna. Kujung bingung sabab lamun bingung kumaha ngalakonan syukurna eta bingung teh numatak nurunkeun kana martabat urang. Kitu tah. Surah sakalabasna dalam wala-wala banyak manggungan 5 menit sakitu. Wayana itu kada jeung ngarti kitu ge maksud ada yang deui. Qala ba'du syururi rekam. Ngada-ngada aku mah, da ceramah mah takwa maneh. Geus cukup, berarti rame. Maksudna hikmah ieu kitu. Ulah bingung gimana sing buru-buru datang nikmat. Loba nikmat Allah teh wali itu, maka itu gitu. Urang teh minder, bingung, merasa bingung. Kumaha nyukuranna ieu? Suku biasa. Eta kudu bingung sakala. Dalamun mah bingung, eta teh martabat urang turun. Geus kitu. Hikmah ieu. Walau alam itu bingung. Intina mah gitu. Ya happy we. Dibere panon ningali happy. Dibere sumur bisa ngomong happy. Gitu, awak sehat happy, duit loba happy, tenang hati happy we. Geus kitu. Nya. Maka jeung kumaha bisa ningali syukuranna si bleku. Kumaha ieu jeung dibere ini kebonge ka batur. Bingung orang syukuranna. Happy. Syukuran kana nikmat Allah teh happy. Teh takut dipanana. Happy loh. Eta syukur jelema gembira. Jelema anu syukur kana nikmat Allah gembira. Cara syukur tina sawarehna syukuran kana nikmat ya Allah teh sawareh cara gembira. Mana gembira? Tina sawareh ngupuran kana nikmat Allah teh gundah gulana. Sidai. Berarti di mana urang bentuk urang teh gembira? Eta teh tina sawareh cara jang syukur kana nikmat ya Allah. Tinggal jalma nu gembira. Nah, da eta gembira sawareh cara syukur datang deui nikmat ya Allah dibere ku Allah nu leuwih. Jalma teh gembira gundah gulana teh sawareh
ciri jelema ngupuran kana nikmat ya Allah mata beuki dicokot nikmat anu nyesa ge. Kalau ada solusi, ya Allah kurang. Happy mas selalu ada solusi. Maka hidup dalam dunia masa gedeng sedih diripu. Hidup dalam dunia masa gedeng maka kudu gembira. Ya, hidup dalam dunia. Jadi ulah karusak. Karena kegembiraan orang teh ulah karusak kudu boga duit. Gitu. Jadi kegembiraan orang teh, kesenangan orang teh ulah karusak kudu boga duit. Terus status jomblo, ibu. Ai sarahna kumaha? Sarahna ieu lain ajari. Atuh kata bae ajari jeung lah ajari. Aduh, bersaudara. Itu ubur-ubur. Kita orang kan dulunya. Allah. Qala ba'du syurahil hikam ada suara panjang hikam. Benar. Sudah bayar. Bayar. Antum ke? Bisa nakis adrol datang. Sawareh pensara hikam ngajelaskeun kana ieu watan kana ieu hikmah teh kieu nya. Qad yatafakkarul insan. Terkadang manusia berpikir binafsihi dina awak manehanana. Pikiran awak manehanana. Wa ma bihi minan ni'am. Jeung terkadang berpikir karena nikmat anu dibikeun ku Allah ka manehanana. Terkadang nalungtik kana diri, mikiran diri. Terus merhatikeun napakuran mikiran kana nikmat di Allah nu dibikeun ka atas awak. Napakuran panon, napakuran mikiran ceuli. Kabaca nikmat ya Allah. Payajidu nafsahu tuluy manggihan eta si jalma teh kana awakna teh malmuson fin ni'am teuleum dina lautan nikmat sing horeng eueuh nu kosong awak urang tina nikmat Allah. Nabahas panon nikmat Allah, mikiran jeuli nikmat Allah, mikiran irung nikmat Allah, pikiran renghap nikmat Allah, pikiran suku rengkah nikmat Allah. Begitu eta jalma tapakur tentang dirina jeung nikmat nu dibikeun ku Allah kana diri, teuleum sing horeng dina lautan nikmat, eueuh saeutik oge nu lain pamere Allah. Mana nu lain pamere Allah ya? Eueuh. Hisiyatan wa ma'nawiyatan rek bentukna hisi katingali rek bentukna ma'nawi anu teu katingali. Ti ulama meni maksud nikmat teh ladzah min halal kangeunaan tina halal eta nikmat. Jima teh nikmat. Jinah meunah ngan lain nikmat. Lain halal. Beda deui jeung nikmat. Nikmah mah ladzah min haram kangeunaan tina hasil haram. Hasil ayeuna judi online geunah pasar ricis raos bener ngan kusabab hasilna tina haram lain nikmat siksa. Tina hasil nomor masang nomor tembus 4 angka peserkeun motor tumpakan nikmat eta lagah ngeunah ngan kusabab bijil tina ladang haram nikmat sikeun. Terus payan dulu ini nikmatil basar reret dina nikmat ningali. Urang teh bisa ningali teh ieu teh nikmat ya Allah dan ngeunaheun karek kapureung-pureung seutik oge teu ngeunaheun. Tongwa kabah teu ningali. Ya kan? Karek dibagaikan beurang-beurang panluh. Itu beri. Ieu mah panon ayeuna waras ningali teh. Tingali kana ayeuna nikmati samai pandengi. Dahe sia teu dari bongi mah deui deui. Gara-gara betul.
Tapi lamun ini mah Saan mah. karek ayeuna hiung ceuing ki pan geus temeuna. Ayo ngomong. Di nikmati syami ayeuna nikmatna urang bisa ngaku. Teu akur coba pun akur. Ambe bangke ieu. Ambe ayeuna ricis kieu, ambe misi kieu, tenang. Ambe bangke mah hapeu kieu. Nikmat teh ti Allah. Itu coba karek dibere mah teu oge pan teu ngeunah heuh. Karek dibere mah teu ngeunah. Itu Allah ambeun sama sakali. Binikmati daun dibere nikmat rasa. Ngeunah na anggur teh aya rasa. Coba jang jalma nu geus dicabut nikmat rasana we ka ngeunah. Anggur teh Rek anggur kayak dibere gering teu rasa naon. Jadi aya na anggur ngeunah teh. Urang panjang kana ngeunah anggur. Coba sia ngeunah teh jang nu dibere rasa. Jang nu dibere daun. Tapi jang jalma nu teu dibere daun teh ya, moal aya ngeunah dina dahareun. Rasa hambar tiis. Iya kan. Gitu. Allah sing ngareng rasa sebuah nikmat. Eta hisi binikmatil Islam, nikmat Islam. Binikmatil akli, nikmat boga akal. Deureu nu gelo. Gitu. Binikmatil yadai aya binikmatil kalam. Ayeuna dina nikmat ngomong teh nikmat. Orang gitu ngomong, neng, tapi lah, neng, yulah, mana bisa serius? Coba tuh bisa neng, nah, karek. mending ngomong dan nikmat, Karek. apalun ngomong nikmat ya, tanyakan kalau bisa ngomong. Denge nikmatnya tanyakan kalau ngomong. Panon nikmatnya tanyakan kalau ngomong. Berharga anak. Itu ulang. Terima. Pangrasa nikmatnya tanyakan yang zaman nunggu rasa. Ini nikmatil akal. Nikmat akal. Tanyakan kalau gelo. Nikmatil yadain. Bukan dengan dua. Coba. Bukan dengan hiji. Dahar biye. Omeh biye. Poli bingung. Pas jadi toser. Mengno bisa kene. Abah poli bingung. Madu kaleci kabo. Ya kieu mah jauh atuh. Murang deui. Engkep pieu. Ngeunah nikmat waleungeun. Wal yadain. Wal ayeuna rijo. Urang mah bukan dengan dua itu aya asa nikmat bener. Tanyakeun kana teu boga leungeun. Teu boga leungeun hiji ulah duanana hayang cecewok ke bingung. Ya kalau gayung itu. Bingung. Maka pikiran deui lamun mana leungeun hiji cecewok rek kumaha. Diselapkeun kana ieu, supra langsung bocorkeun. Nikmat boga leungeun dua. Ulang layangan diulur terus itu. Almas dari tibaan. Nah, eta mah hese hayang sukses boga leungeun dua. Nah, da ngarawu kusiku. Kalain kitu ngarawu kusiku teh lain. Lain aja istilah unggul ngarawu kusiku teh. Atuh boga leungeun di sana lain ngaremehkeun anu teu boga leungeun meh karasa urang nikmat teh boga leungeun gitu. Warai lain suku dua gitu. Nikmat boga hiji bingung boga hiji dua anak eueuh gitu. Pacingeun lah memang mah jauh najong. Moal lu. Cepat. Padahal juga eta kan. Cepat ieu. Nikmat eta teh. Oh, apa kurang? Cing tuh baca kalinya. Bacalah dirimu oleh dirimu sendiri gitu. Bakar ayeuna
bakal kapang ya ada mutiara-mutiara indah bahkan di dalam dirimu sendiri. Wah, satu nikmat itu dengan dua itu kurang yang duit segala kurang dengan hiji ada diberi duit dua dengan ngurkeun bingung dia wae itu bertambah ya. Ini mati sihat wal afiat cager waras itu afiat ini matin ilmi ini matil kifayah diberi nikmat cukup diberi cukup dan nikmat. Ini matil ahli beberapa majikan nikmat. Tanyakeun jajan. Si Isman. Itu da ka urang teh rasa nikmat terus gaduh bahan bosan karena nikmat yang telah ada. Rek kumaha teh disukuran ka aku aya judul yang nambahan. Syukuran hiji ge bae tambahan dua. Bukan hiji didugung-dugung. Bukan hiji rama mau apa seka. Syukuran. Syukur aja mah dipukul nikmat yang telah ada itu anugerah terina. Gampang bangsa itu cicing di tukang. Tanyakeun, mang leret makan, lalaga kasih jajang tanya kasih edai kasih Isma. Raos teh jomblo. Teu bisa kukumaha. Teu aya batur ngobrol. Hambar kehidupan ini. Jangan duit. Naon atuh teh semangat. Jangan. Buru-buru balik. Naon kan itu? Argentina isu mainan. Belanda ayeuna mah kan itu. Di dia mah yang balik terus di itu bingung. Pamajikan eueuh. Udun sorangan. Lalajo TV, rico da ieu kudu make eta. SLB. SLB. Coba lulus rumah tangga ini, kemayan gimana? Wih, kaima. Neng saja kan kopi ke. Ceheran lah tuh, ceheran. Kawaran gue, pada yang tuang, pada. Dah. Duduk lah. Ayo, terus deh. Jadi kerasa indah, nikmat keluarga itu mah kayak dengan ulah ada kerasa nikmat. Tanya ke mana? Tanya ke entah. Ya saya terang. Tempo nyongsrong ulang saya kanjut jeceng naon ini kemana? Pikir coba ke rumah tangga tinggalin di jalan anu seksi pengundang itu kan Bali wih betoti nyusun lele sorangan kanjut jauh mobil coba iya ngabagel teh luar biasa mana ngabagel atuh geus lalajo di jalan ayeuna sakarang ieu carana bool gede lompat kana TikTok susu ka tembok kanjutnya udang dik naon cenah kamana tanya udang rek sup di dempet ku ieu teh kenyot asup Kudampang suku. Bayang ada ieu mah kawin jeung leungeun. Aya kana botol. Dikira kana botol. Bling teh jangan gede. Bling teh nu gede Isman mah pan kieu. Logor. Bling kumaha? Logor di bling kumaha? Maya aki bling mah. Bling. Pandu ngarasa nikmatna berkeluarga teh tanyakeun kumaha perjuangan anak hayang bisa rumah tangga. Kumaha tanya ya. Pejuang mahal ya, pejuang mahal tuh mah aduh lipok ayeuna jangan apakah jangan ayeuna mas kawin jangan aja ari geus aya di degung-degung atuh rewel seutik mah sabar seutik. Yeuh ulah nepikeun ka tanpa disadari karasana nikmat pamajikan di mana geus dipisahkeun ku Allah. Cerai sia itu syukur. Kakara aya ngabagel kembali ke laptop deui kembali. Deui gitu. Seru. Mana syukurannya bukan pamajikan. Tong yang dibawa-bawa. Ya, ayo Bapak. Tah sing kieu lah teman. Saya mah. Jadi Jadi Cara sok. Ieu.
Yes. Lagi nabi itu, lagi nabi baru, nyiru. Baik lepas tangan. Ingat kangaru, bawa mau juga karena nyiru. Penyaing dituntut nyanyi aja. Didagang atuh. Aduh. Jadi syukur. Jadi jelema teh kurang menghargaan, salaki kurang menghargaan ke pamajikan. Dan tak nikmat. Pamajikan kurang menghargaan ke salaki. Dan mau kana lain nikmat. Jadi buka sama pemajikan, buka salaki dan nikmat. Pemajikan buka salaki buka pemajikan itu nikmat. Gitu. Rejina ge kahalangan. Dorong pandangan nikmat pemajikan. Laknat itu. Nikmatil aulad, nikmat pokok budak, nikmat. Gitu. Nyatu nasi kieu ya. Nikmat tuh ya. Bupati. Nikmat pokok budak tuh. Nah, jadi estafet perjuangan. Udah dibatas budak. Udah lebih baik haram. Ngabates budak haram. Lamun tandimun nasal jaiz, bakalan wajib. Lamun ngaruntuykeun turunan meunang. Lamun ngabates turunan haram. Dua lebih baik. Dua boga budak teh. Tilu boga budak teh. Haram. Lamun mah nyusunkeun turunan meunang. Kayak satahun deui boga budak. Itu eta teh anu ulah ngertikeun ka susu nu ieu ulah hiji deui, nu ieu hiji deui. Aya aing mana? Apana? Eta teh teu disusunkeun turunan. Karunya kalau jadi pamajikan. Meunang tah eta aya tandimun nasab. Carana lamun tahdidun nasab haram mutlak eta mah. Rek 2 aing mah haram, rek 3 aing mah haram, rek 4 aing mah haram. Dipatok. Carana kumaha? Rek diazal kaluarkeun di luar. Bebas. Diazal. Diajal kurang cara ngabates turunanana teh moal di kabeh, moal di kondom, bade di luar, di kaluarkeunana. Langsung keluar. Troat keluar. Lain di luar imah. Aduh. Menang aja menang. Cek dina hadis Sayyidina Jabir ngadawukeun kunna naziru wal wahyu yanzil. Aing teh aya cina kabuktian direng-rengan urang nazil anu ngaazlu. Wal wahyu yanzil. Wahyu turun dimenangkeun. Cara marek diazal asal tujuanana tandimun nasab nartibkeun turuna. Lain ngabatas turuna. Rek di KB kayak dibuka KB 2 tahun enggak bakal datang. Rek di kondom. Cara nama, nah, cara ngabatas turunan. Itu sok sanajan diazal dikeluarkeun di luar teu di KB. Sok sanajan di kondom ari turunan aya tujuanana ku kitu teh ngabatas turunan haram kan. Jadi lain hukum KB tujuan ditinggal. Tafsir dina KB. Dina ma'ajul tafsir ngaluarkeun di luar. Dina di kondom ge tafsir. Lamun mah tujuan ku di kondom ngaluarkeun turunan aya ku di azal kaluar di luar, ku di KB tujuanna ngabatas turunan haram. Tapi lamun marek nartibkeun turunan supaya umur budak geus 1 tahun kakara boga deui, umur budak geus 2 tahun kakara boga deui, umur budak 4 tahun kakara boga deui. Teu haram gitu marek di KB, rek di azal, rek di kondom. Deui mana? Detail cekap kondom lain.
Ayah baru. Kita pakai karet logo ini. Baru ulang tahun. Dibengkel dulu. Summa fi nikmatil hidayah, nikmat hidayah tuh. Nikmat ilal Islam. Sorban diiga. Summa fi nikmatil iman, tuluy nikmat iman. Summa fi nikmatil taat, nikmat taat. Summa fi nikmatil ilmi, nikmat ilmu. Summa fi nikmati ma yasta'inu bihi minal ikhwan, tuluy nikmat. Itu boga babaturan, boga dulu anu nulungan kana taat. Summa fi nikmatil kubra, tuluy nikmat anu gede. Summa fi nikmati syekh, tuluy nikmat guru. Fima adallah ba'dal maut, nikmat-nikmat anu dipersiapkeun dina sabada. Nah, painta wajada nafsahu, begitu nauntikan awak kabehanana si waya nikmat kabehanana, maka pala yudhisu minha wala yatahaqqar, eta jalma ulah ngarasa bingung jeung ulah ngarasa lemah dina awakna tina nyumponan ngalakonan jang syukur. Ulah pede we. Nah, kumaha kitu? Fa innal i'tiraf biha sabab ngaku kana nikmat. Bahwa ieu teh nikmat ti Allah. Nganyahongkeun bahwa ieu teh nikmat di Allah. Wal iqrar biha, mengakui bahwa ia teh nikmat Allah. Anna min Allah bila wasitoh tanpa yang pelantara wa syukruha, eta teh cara nyukuran kana nikmat. Sakabeh nu dibikeun nu aya tina diri kade hiji akui kurang, nya kanyahongkeun kurang, yakinkeun kurang, ikrarkeun kurang bahwa ieu teh nikmat ti Allah bila wasitoh tanpa pelantara, eta teh cara syukuran. Kemudian bingung syukurannya kumaha. Sok piwir ucapkeun wa qaulu alhamdulillah, baca alhamdulillahirabbil alamin. Kaping bi syukri lisan. Eta teh cukup jang nyukuran lisan. Wa sarfaha fil ibadah wa syukruha. Urang ditasarrufkeun ieu awak dipake ibadah, dicicingkeun di pengajian, eta teh syukur kana nikmat. Tuh bingung. Maka apa idza jama'a syukrul qalbi, maka di mana-mana jamaah ngumpulkeun kana syukur hate, mengakui bahwa ieu teh nikmati Allah. Wa farahu bihi wa syukrul lisan, jeung ayeuna kana syukur lisan ngumpulkeun syukur hate jeung syukur hate mengakui bahwa ieu teh ti Allah. Bunga hate ku ayeuna dibere ieu nikmat ku Allah. Syukur lisan kok urang teh ngalem. Syukur akbar hijikeun anggota ditasarrufkeun dina ibadah. Jadi hate mengakui bahwa ieu nikmat dari Allah, anggota dipake gerakeun pake taat, bibir dibaseuhan ku ngalem ka Allah. Itu faqad sara abdan syakiran lillahi ta'ala. Tah jelema nu geus bisa ngumpulkeun nikmat ayeuna lisan, nikmat hate, ayeuna syukur hate, syukur lisan, syukur anggota awak, eta teh jelema nu geus kasukur syakiran lillah, syukur ka Allah. Urang atuh nikmat ya ku hate kadara lagi. Ku aing menang aing. Ya tuh mulai syukuran eta. Waqad jaa fi ba'dil akhbar, datang dina sebagian hadis, inna Daud alaihissalam qol, Nabi Daud ngadahukeun di ya Rabbi kaifa ashkur, Gusti kumaha abdi cara syukuran ka Gusti, wa ana la astati'u an ashkura, sedangkan abdi teh teu kawasa teu mampu kana syukuran ka Gusti illa bi nikmatin min ni'amik, kecuali syukuranna ku nikmat ti nikmat Gusti. Wa nikmatuka tujibu alayya syukra, sedangkan ari nikmat Gusti ngawajibkeun ka abdi kana syukuran. Wa syukru nikmatun yujibu syukra, abdi bisa syukuran ge eta nikmat anu wajib disyukuran deui urang ge. Nabi Daud abdi kumaha cara syukuran kana nikmat ti Gusti, sedangkan abdi teh teu mampu nyukuran kana sakabeh nikmat. Bisa syukur kana nikmat eta teh nikmat. Urang dibere nikmat panon, carana pake ningali Quran, syukuran eta teh. Tah, syukuran eta teh bentuk nikmat ya Allah. Kok bisa syukur? Maka beruntul-untul. Urang dibere anggota awak nikmat
nikmat. Terus disyukuran, cara nyukuran anak dipakai sholat. Tak orang bisa sholat, ya nikmat itu. Tapi kabeh teh nikmat. Orang diberi awak, nikmat. Terus iya awak dipakai disyukuran, ku cara ngaji ge eta nikmat. Bisa. Nu kudu disyukuran deui. Bingung abi cik Nabi Daud kumaha syukuranana. Abi ayeuna dibere nikmat, ku abi disyukuran. Pan bisa syukuran karena nikmat, eta teh nikmat, nu kudu disyukuran deui. Maka tasal suran terang teh tuh. Berarti loba nikmat Gusti teh ka hitung bener. Sik Allah teh wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha teh lamun rek coba-coba ya jelema ngitung kana nikmat Allah la tusuha mah bisa ngahitung. Cacak ngicep sekali nikmat itu mau dibalas itu mau bisa. Dihitung kabeh hiji-hiji mah bisa. Ibadah urang dibandingkeun jeung nikmat ngicep moal satara. Terus lagi ditukulkeun di surga agul. Kemudian tak kumpul kuncang-ancang cek Gusti heueuh. Sia rek ka surga ku amal sia. Ngan kade ku aing rek dibalitungkeun kabeh nikmat ya aing ka sia. Da bingung atuh dikitukeun. Kerek jeung nikmat ayeuna ngiceup oge geus teu satara salat urang apal wae. Mata kasum surga teh rahmat Allah. Lain ku amal urang teh sabani atuh di nikmat pamer awak. Kumaha jawaban Allah? Allah ilaih Allah mapainan wahyu kana Nabi Daud idza aradta di mana anjeun apal hiji di mana anjeun apal anani amkullaha minni bahwa sakabeh nikmat teh meunang aing ceuk Allah faqad yashkur wa faqad syakartani makanya tak anjeun syukuran ka kami apalkeun kurang bahwa nikmat teh di Allah kadana nabi wa qad raditu minka bidzalik gitu jeung kaula ridho ti anjeun ku cara nganyahokeun bahwa sakabeh nikmat teh ti aing ti Allah. Jadi cara syukuran teh kitu ti Allah. Dina riwayat sejen qala Daud, jeung Nabi Daud ilahi, inna Adam laisa fihi syahwatun. Ya, Gusti, pakai ieu lah. Ilahi hai pangeran nafsi. Inna Adam, saytuna anak Adam dia laisa fihi syahwatun illa wa tahta nikmah wa fawqa nikmah. Eueuh salaya bubuk anak Adam angin luhur jeung handapna eta teh nikmat kadanana. Itu pamin aina yukafiuha. Kumaha cara ngabandingan kana nikmat Gusti? Nabi Daud dijawab Allah, Allah ilaih Allah merewahyu kana Nabi Daud, ya Daud, hei Daud, ini uti al-katsir, kaula teh mere kana perkara loba, itu wa ardo bil yasir, jeung dikarido ulu saeutik bae. Sabatas ayeuna mengaku wa anna syukra dalika syukuran kana eta kabeh teh anta lama anjeun nganyahokeun annama bika saestuna sakabeh perkara aya di anjeun eta teh nikmatun kitu pamin nikmatun ayeuna saestuna perkara anu aya di anjeun berbentuk nikmat pamin eta teh di kami. Jadi akui bahwa nikmat anu aya di diri anjeun eta teh diakui di Allah Subhanahu wa taala. Eta teh cara syukur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna hadiyan qawla rabbana ala kulli hal wa na'udzu billahi min hadratil maula ya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi jantan panutan alam ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wabilana mamadoya wasi'al karomi pangeran mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sareng ngahampura dosa tawasul ka Kangjeng Nabi wal Habibul ladzi turja syafa'atu li kulli
tina sagala pakeu anu larang ka umat wikoyatullahi agnan an mudha'afatin minad duru'i wa analin minal utumi pangraksa Allah mata perlu di baju besi sareng benteng-benteng luhur pager besi nu utami mauliduh bima katal aminah wafatuh bi thaibatil madinah medal nabi di Makkah anu merenah pupus nage di Madinah wengi nama Al-Fatihah.